Oke, kukuring nek dijelaskan masalah barak. Iya budak nu balangor diasupkeun ka barak balager. Keluar ti barak cerik embung balik. Kunaon cerik embung balik di barak aya pelatih tentara ngasuh dahareun ngeuna balik ka imah rujit amprok jeung indung bapakna. Geus kabayang datang ka imah indung bapana unggal poe pasea. Dikuring aya 60 nu teu embungan balik. Oh aing mau nini teu hayang teh. Ya, jadi kan teu mungkin aing gubernur kudu nguruskeun rumah tangga. Tong borong nguruskeun rumah tangga sia aing ge bubar. Bener ya jujur aja kenapa sih? Tapi ka jelema, Deddy Mulyadi tong borong ngurus negara, ngurus rumah tangga ge bubar. Beda. Manajemen rumah tangga jeung manajemen negara beda. Buktinya Jawa Barat perasaan makin bagus menurut saya. Betul tidak? Betul tidak? Sok tingali sagedeung jalan provinsi mulai bersih. Pegawai Pemda provinsi cekatan ayeuna mah anggarana puguh peruntukanna diumumkeun ku urang di YouTube, di Instagram, di mana-mana meh raya teh nyaho duitna teh ieu jeungeun ieu duitna teh ieu jeungeun ieu kitu. Nah ieu nah ku kituna kudu kumaha bangga aya nu leuwih bangga punten anu leuwih bangga naon budak ngagoler arealna leutik ditinggalkeun ku indungna maot cicing jeung ninikna maot cicing jeung aki terekna. Loba pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh kakeknya, oleh pamannya, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Kerusakan naon ieu teh? Moralitas. Lahir tina naon? Lingkungan yang buruk. Jadi lingkungan urang teh geus teu nunjang, budak urang rek ulin di lingkungan balangor, budak leutik nyaroo HP, lalajo film por. Manta kuring teu meunang teh naon dampak. Bu, barang mimiti budak ngaleupaskeun HP lain perkara gampang. Tapi ibu kudu tega ka anak-anak ibu, kudu tega. Lamun henteu budak ibu bakal kehilangan keseimbangan otak kiri jeung otak kanana. Ibu rugi ka hareupna. Lepaskeun HP ti anak-anak di bawah umur tong dibere.